Pami kitu mah orang tes urin atunya. Tes urin. Nitip dia ka bidan nyen keur mulos ieu teh. Nah ini Nyi. Tes urin. Ciki lain. Heeh. Alah, bahe. Oh. Manyam kandingan si Nyai galak deh. Terus murah ya namanya sok kayak ngojek gratis. Ah mana yang manyang guys? Buru-buru. Tong ngintip. Man, burukan. Ya. Ih, bisa hargain konya. Kemana di si akang teh bigira datang ih nyai segeragat neneng pasti atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Nyai eta meni senyum-senyum we siga aya kabahagiaan kitu naon sih? Nyai mah keur bungah itu Naon teh coba? Pokokna namanya bahagia Nya pisan naon akang. coba sok. Coba tinggali akang. Tuh akang tinggali nyai hasil di bidan teh tadi tuh akang Naon teh? baca. Naon cenah ieu teh hartina? Nyai teh akang positif eta teh. Positif? Heeh. Ngandek maksudna? Nyai teh bener Alhamdulillah Nyai. Aduh. bahagia Oh, pisan akang. bakal boga budak teh urang. Aduh, geus diarep-arep ku akan tiba heula eta teh. Alhamdulillah ya Allah. Akang atuh kitu carana bener teh teh. Nyai oge Itu salah. Henteu ieu. Aduh. Sok ayeuna Nyai hayang naon? Ku akan dipamulikeun. Bener akang. Bener. Atuh akang mun dibageut pisan ka nyai. Asa- Teh yang jajan ayeuna akang. Jajan naon loli? Ka pasar malam nyainya. Pasar malam, pemborin ke pasar malam. Ke Amerika oge ku akang bawa. Akang saking atohna ieu Nyai ngandek. Bener akang eta teh. Bener. Nya hayu Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bener. Sumpah akang. pisane oge. Sumpah akang bener atoh. Tapi kadinya kan ya, tong seueur saur ka sasaha. Wah. Ieu mah rahasia urang we nya. Urang dua ame kieu bohong geus gede we nya kan nya. Oh. Ya mau boleh bija-bija ke saha pokona batu mah nyaho. Geus. Ieu. Saat akang gerak ibak Iya. yang jalan-jalan. Iya, aduh. Pokona kayak akang penting rek neangnya. Akang kadina wae. Oh ya, akang rek mani heula nya. Sok mari ka. Alhamdulillah. Nyai. Kang Ubed Kang Oding nuju naon di dieu? nuju mariksa nu bahenot bahenot kawen aduh salah wae Oh, nuju ayeuna ada malah kos kitu. mohon naon we Mang Uding mah yang penting mah halal kakang ge bade ka emak sakalian kasih Nyai. Oh nya atuh sok mangga we bade ka bumi mah daya emak. Oh mohon atuh ya. Nya ka satunya teh bade ka warung heula. Oh mohon mangga. $440 volt nu kieu. Da meneh rasaan meni asa pangkasepna we ieu mah ieu. Jeung si akang ge cigana kene kasep hayam. Meninya pisan di kahayam teh duh teuing. Murat geuningan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon mare ka dia sadik? Rek nagih Nyi. Kumaha ya, Nyai? Masuk ke dalam si jago ya teh. Halus hayamna. Keselila mana karena ka dia aya naonnya? Pajeun mana mar ka dia tak balang injem pasina oge. Lain rek injep, rek nagih. Hah?
Rek nagi, nyai mah teu boga hutang. Kalau mau ka maneh kudu boga hutang. Kelaanan pisan. Nyai geus telat sabulan. Bulan sabulan. Abah di mana maneh? Akan aya catatanana di uing. Terus lamun hayang ngapus catatan eta kudu kumaha nyai? Nyai kudu bayar. Kudu bayar. Lamun nyai mau bayar kudu kumaha? Wayahna anu Mang Sodik arek dibuntungan. Hah? Anu si Akang arek dibuntung. Ngeunah wae arek dibuntungan. Terus lamun Kang Sodik dibuntungan, nyai arek make kudu kumaha? Wayahna kulilin heula. Hah? Kulilin ngeunah pisan sak. Rupa-rupa pisan si Adi. Dia amat pun pisan. Segala rupa-rupa mah kelih mah dibuntungan heula si Akang. Kudu hayar teu ngerti. Asa kuat sila ti amak keunana. Apalagi sabulan nyai. Aya catatanana. Biasa si Nyai mah geus tutup sorangan teh naon? Hari Akang mah teu apaleun. Bieu teh si Ading ka dieu. Geus lila eta budak. Sakali-kali pia omongan hukul. Naon sih teh ka dieu? Iya. Ari si Sading apa di mana? Nyai telat sebulan teh apa si Sading? Apalun telah sebulan? Heuh. Lamun hayang ngapus catatan eta, nyai kudu bayar. Lamun teu bayar, lu akan lagi buntungan. Lu akan dibut-but. Gagah teuing. Ngomong apa ceng nyai mah kulilin heula cenah. Astagfirullah. Pakai lilin. Kemana na si Tuh, Sadina? itu tuh. Bangar di teng. Kira aku lu akan dibuntu. Oh, jom teng. Wakal. Masya Allah. Tuh bantu. Salam. Wah, Pak RT, dah Mang. Alhamdulillah kemana wae teh? Sirip mah. Lu sirip teh. Usaha ribu. Oh gitu. Damang Kang. Kopi atuh heula. Mohon mangga. Neng, ngopi heula Neng. Kang Odi. Mohon. Bade ngopi? Mohon. Mohon antar sama nasi kadang. Hidung, Neng. Mohon. Kumaha Pak RT? Masalah wadah hejak teh ya? Alhamdulillah ayeuna mah aman. Lain ya nepi ka viral kitu rame. Nya eta nu KR warga di dieu, tapi alhamdulillah geus beunang ayeuna mah bangsatna. Puguhnya teh lah. Alhamdulillah tong beres mah. Kang Odi. Oh, ini mohon, Neng. Mangga ieu kopina tos jajan. Oh, atuh mohon pisan. Aduh, pesan kopi hideung teh nya, pesan pisan. Mangga dileueut atuh. Mohon, Neng. Ah, yuyu. Si Sodi teh gagabah ngomong teh. Gagabah rek ngabuntungan bobogaan akan urusan mana jeung bobogaan akan nya. Hah, nyaho Mas Sodik. Batur oge sarua. Can mayar mah dibuntungan. Nya naon urusan ana jeung bobogaan akan dijung dibuntungkeun coba. Kela aya naon ieu teh naon? Iya si Sodi datang. Ujung-ujung rek ngabuntungan bobogaan. Uing teh. Coba. Bener teh? Ya henteu. Maksud uing mah arek ngabuntungkeun listrik Mang Sodik. Buntungan listrik. Nya, Emang rek dibuntung ku naon? sabulan can mayar. Salah ngomong na tuh merending. Lain ngabuntungkeun tapi megatkeun listrik. Ah, Si Nyai mah salah paham. Salah nyampekeun nya pantesan atuh ngamu. Ya si Nyai atuh noh, corik cenah bukan akang kumaha cenah. Kulilin segala ngomongna kitu. ya salah wing ya ngomongna meureun. Uingnya salah teh meureun nya. Hampura yo. Enggak saya salaman. Oh, enggak salah. Hampura akan nih telat kieu pasti enggak dibayar isukan ge. Beresan we wayahna nya. Oh, dibayar. Ngopi heula. Ya sok ngopi dulukan. Enggak saya mah ngaropi we heula ngopi. Ini si Nyai tuh keur ama kemakan kene akang. Oh, juk pangbejakeun kitu urat adat. Ah, ya, hampura ya. Hai tanya. Ya, hayo. Hah, geningan pegat sendal ubed teh. Dak. Aya teh entin. Ubed. Nuju naon teh di dieu? Nuju ngantosan ojek si Adul eta penilami. Oh, sinarieun warungna tutup. Pan ieu ge bade balanja tos kararosong warungna. Oh, pantesan atuh. Eta sendal kunaon?
Iya, bieu tah ubed tijalikeun jadi we pegat cenah ubedna. Ari eta naon teh? Kacang mede. Oh, Hoyong. hoyong atuh ubednya bian. Ngan dah kacangna. Iya, ikan ngadamel kamari. Oh, hayu ubed mah mau alami. Bade ka mana tuh? Iya, pi warang emak nak ngalah daun sampe. Oh, nya tuh kadenya. Nya tuh hayunya teh. Ya. Nyai bade ka mana? Bade ka mana? Ari eta naon? Kacang mede. Oh. Raos teu? Nya raos atuh nyai. Nyai hoyong atuh. Ya bisa utik deui. Anu palit. Nggak usah teh. Mana lagi sokoret. Anu penit dari jelema teh. Parukan teh pamali meureun jelema koret. Marek eta jahe. Ting alikeun. Nyai rek minta si Akang meuli. Sok we ting ali. Mali pere tah jelema koret kitu. Naon? Kang mah. Kang. Naon nyi? Kang nih mah yang kacang jamu monyet. Kacang mede. Tak eta nyai teh yang kacang mede. Neangan-anak kamana atuh nu kitu nya? Pokona mah nyai mah hayang eta we pokona mah teu nyahoan naon akang kudu meunang pokona mah eta. Minggu satu akang rek neangan. Kuduna kudu meunang eta mah nyai hayang Mulai nya. utun inji lah. Akang kengkeng naik Oke, aja. datang neangannya. Jeung dulu. Maaf, Naon, Ben? itu tuh ucing pangusirkeun ucing atuh. Emang kunaon kitu ucing? Ubed mah geuleuh mah ih. Yakeun bae atuh ubed dibangge anak kucing. Nya ubed teh geuleuh atuh mah. Lah moal naon anak kucing mah? Keun bae karunya atuh. Keun bae. Heuh moal naon ucing mah keun ulah di deuketan we atuh asa. Lah kama. Itu juga si Ibro mah. Mana? Tuh. Ibro. Si Ibro deui wae. Kunaon atuh? Nyambung ubed mah pek we jiku emak. Keun bae da si Ibro mah bageut besok marehan coklat lagi. Nya atuh pek we da aku mah. Ubed mah kan teu resep coklat ari emak. Keun bae keur emak we aya ubed teu resep Nya mah pek we coklat. sang hareupan ku emak ubed mah. Tenang lang teh kumaha disanghareupan si Ibro mah. Jadi we dah aing mah si Ibro teh meni datang deui. Ih, ubed teh embung. Dah. Waalaikumsalam Rampes. Geuning Jang Ibro, kumaha damang Ibro? Alhamdulillah, Mak. Keur naon, Mak? Nya kieu bae lah mama sapopoena ge purasa sapu. Oh, Mak ari Ubed, Neng Ubedna aya. Neng Ubed tadi mah cenah bade ka cai. Oh. Iya, Mak. Aya naon Kasep? Rek masihan coklat ka Neng Ubed. Oh, bade mah ieu coklat. Ieu teh Neng Ubed teh meunikat resepeun pisan kana coklat ieu teh. Oh, kitu, Mak. Nya. Angut lamun langkung ti sakieu mamasihanana Jang Ibro. Ma, aya masalah harga mah teu jadi soal. Nu penting mah Ibro mah ka Neng Ubed. Nuhun Jang Ibro, coklatna nya. Tapi kayak dia mah bilas lah nungguan dia we kira rami moal nya Neng Ubed teh, Mak. Jiga nama Ika cai masuk ke dalam si Ubed mah. Mak, punten ya, Mak. Aya naon Jang Ibro? Ari emak teh tos lami lelengohan. Emak teh tos janten randa, emang emak teh hayang kitu gaduh deui nu anyar. Yeuh Jang Ibro. Mama geus teu kapikiran. Ngingetkeun almarhum bapana si Ubed oge. Geus teu habis pikir. Nah hanya eta bet kitu bapana si Ubed. Make gantung maneh ngagantung maneh sagala jiga nu teu boga iman wae. Ti ditu nama meureun jiga teh eraeun sugan ku emak. Eta teh harita teh emak teh pangsalingkuhkeun ku bapana si Ubed teh. Nya eta di kebon di ditu jeung randa teh nyiona. Harita kana ge ku emak teh. Dukikeun ka seep-seepan dicarekan bah omo teh. Da ambek emak teh ningali kitu mah da emak kajen koski oge. Embung aya dipangduakeun mah. Nya eta da teu uni sugan teh moal kitu, sugan teh moal ngagantung maneh. Meureunnan, Mak, eta mah takdir we kang obah omona, Mak.
Eta malin takdir, jang Ibro belagung. Manya takdir kos gitu. Oh, di dia danya, ina tengah gantungnya tanya mak. Ah, di dinya di lawang panto pugu. Eta dinya anu rek jalan ka cai, ka dapur. Mak, dasar kieu mak. Kunaonnya? Ngiring ke zaman tuh mak. Oh, bade ka jaman. Nya sok atuh, jig. Kaditunya mak. Mun, ka ditu. Itu namanya. Nya sok, mangga. Asik, gaduh coklat. Mau tuh enak ieu coklat teh. Ih. Imah geus bakal keur emak we imah moal dipasieun ka si Uben. Jadi merenya si aku mau gantung diri teh. Jadi seram kieu. Punten. Ngiring ka cai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, geningan Mak En. Alhamdulillah. Bade ka mana ge teh Mak En teh? Bade ngajar we bade silaturahmi ka dieu. Oh, gitu. Anu salami urang teh teu kenal. Oh, ya atuh sok cari kali kan cari. Kumaha daramang Mak En? Alhamdulillah pun incu ge nuju sararehat di abdi teh. Kumaha di dieu di mak? Ya alhamdulillah sehat. Oh, Kudu ge mohon. oge sararehat di dieu. Alhamdulillah nya urang sararehat. Alhamdulillah. Ben, tadi atuh cai ye kanggo Mak En. Sawios atuh tong ngararepot mak. Nyesok atuh ngopi ye ame Mak ieu meuni. Lamun meuni seueur kieu. sok atuh sok pilihan mana we? Eta teh kacang mede. Oh, abdi mah pangresepna ieu teh mak. Enak Ya tuh sok raosan pe. Kita ambil atuh nya mak. Ngamang sok raosan. Meuni nikmat kieu. Kayaknya di mana ya kacang mede tuh misal kieu. Jadi abdi mah resep deui ya Allah. Ieu teh masihan kasih Uben, masihan nama coklat ieu teh. Ari si coklat teh ku mata sok di daharan. Giliran si kina ku mata di kemutan. Mate geus teu kuat ngadaharna. Oh, Jadi ku mate dikumpulkeun. Mohon. Eta nu sisa ngemotan teh. terus ka mana Ka menang iya menang sakinya teh hasilna teh menang satoples. Ocu, kunaon itu? Saha? Itu bayan wae kan kunaon? Bukan dah teh terang juk-juk gitu. Ieu teh kacang jebo mede. Heeh. Kebeneran pisan. Mak, abdi tiasa teh ke nyungkeun. Mangga. Ayo Ieu si nyai si gana mah keur nyiam nih hayang si jamu mede. Kacangna cenah. Ya sok ayo hoyong mampe. Nya disungkeun Ya atunya. mangga. Sok tanda ayo kersama. Nyai, aya geuning ieu. Atuh nuhunnya abdi permisinya. Sami-sami ayo. Aduh, Nyi. Euy. Dasar bilik, Nyi. Ya, Ai. Ya akang, Tinggal bebersih wae. ari akang komo pun tadi sapukeun mah barawa Cucu pugu. istirahat di ditu. Oh, nya itu ulah capeknya kan. Nyi, coba tebak. Akemanaon ye? Enak naon ya? Coba ye. Tara. Akang, Kacang mede, Nyi. akang, ya teh menikah hoyong nyai pisan. Alhamdulillah, akang menang, Nyi. Jodohna Tun Inji siga nama ieu mah ih. Kang teh mana akang ieu teh? Alhamdulillah kebenaran pisan Nyi. Siga nama milikna Utun Inji. Akang teh tadi teh keur ka ngaliwat teh imah mau Ucu. Mau Ucu teh keur ditepas, keur ngopi ieu. Akang teh nyamperkeun. Eta teh ngadu ditawaran, sareng kowe bawa. Alhamdulillah, ieu mah milikna ai oge nya. Akang meuni kanya itu meuni bageurnya. Nya air masuk asaan. Asaan coba lu. Ya sok asaannya. Bahkan diwapannya. Bayu.
Kamu ngirawas Kumaha? kieu. Iya, asik. Enak ah. Akang hoyong. Doa, pokoknya mah kunyai we beakeun. Bener eta teh. Bisa ngelai itu injinannya. Ya, mama di ditu nya, di buminya, di rumah angin lah nya. Ayo tuh akang. Ayo. Oh si akang. Nyai teh aku bisa akang. Saya pun lah pokoknya namanya. Yuk. Nyai. Bade ka mana? Nyai teh bade ka ditu, milarian si akang. Ari ieu nu garelis bade ka mana? Balik ke balong. Ka Balong. Oh. Ari eta anu gelis ka mah naon? Preman nih. Nyai bagi atuh hiji. Kasihan. Aduh, nuhun pisan. Keur gelis teh bager dinya. Eta nyai makan naon? Ya, kacang mede. Abdi bagi atuh nyai. Untung atuh. Ieu mah kacang mahal. Nyai mah koret. Nyai mah pelit terus dibere permen oge. Yeh, budak mah teu meunang ngadar kacang. Pamali nya. Nuju naon ieu teh ngarayu? Aya naon? Biasa, ieu bade ka ditu. Bade ka mana mitos gaya? Bade ka palih ditu. Aya naon? Ari mah kunaon nya? Asa cara long kitu teu damang? Oh, henteu ieu mah sawengi abdi teh putah uger gitu. Sawengi. Lebet angin eta teh maen meureunan. Kunaon atuh? Ieu caritana. Kamari teh ka nganyang ka umi mah ucu. Di mah ucu teh disuguhan kacang mede. Mani enak, nikmat teh, gurih si kacang medena teh. Ternyata eta kacang teh sesa ngemotan mah ucu tina coklat. Sikina diasup-asupkeun deui kana toples. Eta teh Nya. jadi kacang mede teh sesa nganyotan mah ucu. Nya. Eta kacang mede Nya. meunang nganyotan mah ucu dina coklat. Nyai kunaon? Nyai kunaon? Nyai kunaon? Dasar ka koret. Mantap dah oge. Akang wada kesal nyai mah bener ka akang teh. Aya naon deui ibu diribut deui wae teh. Ari akang ieu jauh mede teh tak kalepehan mah ucu aing mah ah. Pak ngalepehan mah ucu. Heeh. Ceuk saha? Ari akang tuh batur ngararomong pugu. Nya kitu. Tuh buktina Bu Een sarua oge-oge ka jeung nyai eta teh. Da akang mah teu nyaho atuh nya dibere kumaha ucu nya atuh we da nyai keur hayang teh apaan? Ieu mantap akang lamun dibere ku batur teh tanya heula tong main bawa wae. Aduh aing kumaha atuh. Nya ayeuna mah mata ke nyai ulah sok liliaran teuing atuh cicing we di imah. Ya geus nyai naon atuh akang cicing Ya lalajo teh. TV ke naon lalajo naon India ke kan karesep nyai Ari lin. akang kan TV na ge rusak atuh akang. Oh, nya rusak. Ya geus lah kayak ku akang diomean ke jang mama dibawa ka dieu lah. Ayeuna mah pokona kudu ayeuna ngomeanana. geus, Mung dingkekeun deui nyai mah. Ku akang ka ditang jang mama ka Oh dieu. sok teh ayeuna si Maman. Anyai mah hayang lari film India deui. Oh, geus pokona mah ulah ka mamana geus lah jadi. Kali itu kali jadi loba kahayang tungtungna nya. Oh sok omean. Oh, cicing di Pokona nya hayang lari film India nya. Oh, Awas oh. mun bohong sekali. Padahal TV cuma picur itu kan malah mendingan omean. Beli di nu anyar. Seger dia ya. Barang-barang ada harga seger mil ada. Enak ada gue. Nah, aku mah ya Allah nih. Sipatnya garo lah. Neng beuki ieu telana neng. Enggak. Nuju naon eta teh? Nuju ngecerotan tutut nih. Keng di mana
Mana tututna? Mana ngalam Mang Teddy meni loba teh. Laos teh. Ya enak atuh meni asa gurih lada deui meni pokona mah meni enak teh. Seger teh nya. Akang, Hmm, yang tutut. yang tutut. Di mana mimitina ujug-ujug yang tutut ya teh? Nyai tadi ningali si Ubed. Pacaretan tutut meni monyong-monyong. Ciga ngabibita ka nyai teh Akang. Lain menta atuh. Ieu mah mung mentah yang dibere Akang. Ah, di mana ini dibere mah atuh menta-menta sugan. Udah tukang nyai teh yang tutut. Yang geus akang kayak sore meuli kitu ka hareup. Bukan nyai mah menang meuli mah yang menang ngalah Akang. Nyanyi atuh aduh yaki itu aku ngalah tutut. Kamu kan nyai mah yang menang ngalah. Ampun tuh. Sudah. Nyai mah kitu ari teu dilaksanakeun teh. Yang geus lah teh akang rek ngalah tuh. Itu Nyesa ka sawah. atuh Akang ngalah. Di sana daguan di jero weh, bari ngalajo TV tuh. Emang tipinang saanggeus kitu? Geus kedeung deui cenah si Maman. Nya. Yang geus nyai atuh rek ngalajo tipinya. Ya. Baru mau majikan teh segala. Ngan di mama hese. Lama pisan nih. Ya, itu teh menang akang, menang jauh di itu. Nanti dengan menang saeutik baik, ngan menang sakit tapi na. Bodoh. Kurang dipiceun. Teh menang hese akang jauh-jauh di itu, di Tonggok. Kesel namanya wis hayam ketutut na oge. Kesel. Ya kesel kunaon atuh? Yo, tinggal ku Akang ayeuna ieu naon yo. Naon ieu tuh ieu? Hah? Simpel. Emang saha nu kareseban? Nyai kareseban? Ha, matak di amak-amak kata eta. Tebalek pisan bidan teh. Kenapa nanya itu kan ngandeg? Ta eta Akang matak di amak oge. Pajakeun teh bidan yang ngandeg. Tes urin segala macam. Nu jelas teh enak keur kareseban. Alah segala kayang nyai diturutkeun ku akang. Oh, Akang teh jadi ngarasa rugi. Ngalaksanakeun kayang nyai. Sabodo tingkah. Nya tuh. Gue ngomong ayeuna ngandeg baru geus atoh. Buka-buka budak deui. Kari-kari ayeuna asa dibobodo akang mah. Ya komo nya lebih amak. Tuh, bidana salahkeun mah. Yang, yuk cipiteng sanggeus. Tuh, cenah. Si Maman tuh TV beres. Kang rek kacai, bebersih. Ah, Jung geus marah kala jeung India we ayeuna mah. Bener pisan bidan teh. Geus apa ya boron. Naon? Oh, dibalik. Ay, si mama kumaha ngomean. balik kieu teh. Ah, bisa tuh saya ngomean. Kurang kamari apel kaneng Ubed make aya jurig. Ya kadieu hayu geura pendakat sareng Ona. Baik atuh ya. Kwik kwik kwik. Hi, Kwik kwik kwik. nyai.